Bismillahirrahmanirrahim. Jadi neng, kamu neng. Faslun al-babusani aribab anu kaduana. Eta bi fadilati la ilaha illallah. Kautamaan maca lafaz la ilaha illallah. Qala ngadawu saha an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qala anu ngucap ieu siman kula yaumin kana saban-saban poe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata kana 100 mi'ata marotin kana 100 balikan jaa maka bakal datang itu siman yaumal kiamati dina poean kiamat wa waju jeung ari pamunteunna itu siman eta kal qamari sapertikeun bulan Lailatul Badri dina peutingan bulan purnama. Saur Kanjeng Nabi saha jalma anu ngucapkeun lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kula yaumin mi'ata maratin unggal poe unggal peuting lobana 100 kali maka eta jalma raraina dina poean kiamat bakal sapertikeun kal qamar lailatul badri sapertikeun bulan purnama moncorong beungeusna teh moncorong ya teh nya meunang sapoe sapeuting misalna meunang 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah take eta jalma beungeutna dina poean kiamat rahaina beungeutna wa wajhu kal qamar lailatul badri caang moncorong sapertikeun bulan purnama aya tamamin tegasna sampurna wa huwa lailatul arba'atu asyar tegasna saperti bulan dina peutingan 14 seperti bulan purnama teh caang moncorong eta kitu gojlok eta si eta kunaon acaranya oh orang teh jelema sok ngadawakeun unggal poe unggal peuting lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qala jeung ngadawu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul zikri ari pang Abdul dzikir eta la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah wa Abdul du'ai jeung ari pang Abdul doa eta alhamdulillah lafaz alhamdulillah. Tong baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sani ari babanu kadua eta bi fadilati la ilaha illallah dina netelakeun kautamaan lafaz la ilaha illallah. Qala dausa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saja qala ngucap musiman kula yaumin dina sabat-sabat poe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin kana 100 kali jaa maka bakal datang itu siman yaumul kiamat dina poean kiamat wa wajhu jeung ari beungeutna itu siman eta kal badri saperti bulan purnama wa qala jeung ada usaha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul dzikri ari pang Abdul dzikir eta la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah wa Abdul du'ai jeung ari pang Abdul doa eta alhamdulillah